Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ananda kelas 5. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ayah Henry. Tah dina dinten ieu aya bade ngadugikeun materi pangajaran 7 nyaeta anu judulna medar kadaharan tradisional. Mangga urang kawitan anu kahiji nyaeta urang bahas rupa-rupa kadaharan tradisional. Tah dina kahirupan sapopoe hidup tangtu loba manggihan ya. Loba manggihan kadaharan atawa katuangan. Katuangan atau mameun nya perhatoskeun contoh-contoh kadaharan tradisional di handap. Naon wae nya anu ciri khas tuangan mameun kadaharan urang Sunda ya. Nu kahiji ieu aya peuyeum ketan. Tah ieu gambarna nya. Nah, kadaharan ieu teh dijieunna tina ketan hideung. Sareng ragi. Ieu carana dikumaha? Nyaeta dikumbah sina bersih. Teras ketan hideungna nya dikumbah tuluy dibibis nya dihearkeun sinatis dina nyiru. Tah tuluy perulukan ragi. Tah bahanna ragi. Kemudian atau salajengna digalo ya kana wadahkeun digalo terus kan wadahkeun ditutupan ku daun ameh naon ameh seungit. Tah kurang leuwih 3 poe. Tah ieu peuyeum ketan namina nya anu sok aya dina bubur kacang. Terus nu kadua aya karedok. Nah, karedok teh naon? Nyaeta dina bahanna aya leunca, aya cengek, aya cikur, aya bawang bodas sareng surawung. Nah, ieu cara jieunna nyaeta cengek, bawang bodas, uyah jeung tarasi direndos. Terus asupkeun leunca jeung surawung, direndos deui tong lembut teuing atos beres. Tah ieu namina naon? Karedok. Ieu teh nya tah aya surawungna deui niraos kieu kacidanya. Terus kadaharan naon deui aya lotek. Nah, lotek kadaharan teh dina bahan naon? Aya kangkung, ieu sayuran. Dinu sayuran hungkulnya ieu mah aya kacang panjang, waluh, toge, nangka suuk, gula beureum, bawang bodas, cikur, tarasi. Carana kumaha? Nyaeta cengek, bawang bodas, cikur, tarasi, gula beureum jeung suuk direndos nepi ka lembut. Tuluy pake cai kurang. Nah, sayurna we lebetkeun sadayana terus digalokeun. Atos beresnya kantun di emam dituang. Tah ieu lotek nya. Tah terus ieu aya di soto Bandung. Aya gambarna soto Bandung. Kumaha ieu bahanna? Bahanna mah aya lobak, ieu teh aya daging, ngangge kacang, ngangge emping, ngangge endog. Nah, kumaha carana? Nyata bahan-bahanna eta teh digodok sadayana, digodok ya dinu panci tah tos beres awurkeun bawang gorengna dieu bawang gorengna, terus jeruk nipisna, terus endogna diperlukan supados seungit sareng raos nya. Tah ieu soto Bandung teh seueur di urang sadayana. Tah ayeuna pancena nyaeta dina kahirupan sapopoe hidup tangtu lomba manggihan ya menemukan makan-makan kadaharan atau katuangan ciri khas tradisional. Nah, sangkan pangawuruh hidup kana ngaran bahan sarta ngolah kadaharanna prak jentrekeun rupa-rupa kadaharan anu aya dina gambar buku paket halaman 111 sampai 112. Nah, ngerjakeun tong sadayana tapi cukup nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7 sareng 8. Janten aya 5 soal sadayana. Teras kerjakeun we langsung dina buku paketna. Tah ieu ke kerjakeunna tingali heula gambarna teras tangtoskeun ieu teh naon makanan kadaharan tradisional naon teras bahan-bahanna naon sareng cara jieunna kumaha nya. Tah soal-soal ieu teh moal jauh ti anu ku aya dibahas dina video ieu. Tah sakitu materi dina dinten ieu ngeunaan kadaharan tradisional. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.